Saestuna Allah mung anjeunna anu ninga kana poe kiamah, anjeunna anu nurunkeun hujan sareng anjeunna anu ninga kana eusi kandungan rahim. Teu aya saurang oge anu terang kana naon nu rek dilakukeun poe isuk, oge teu aya nu terang di bumi mana manehna bakal maot. Saestuna Allah maha uninga maha waspada. Poe isuk poe nu bakal datang, poe nu can kasorang, waktu nu can karandapan, duka rek kaalaman duka moal, duka kasamper ku urang duka moal, duka urangna kaburu nyingkahan ka alam kubur. Moal aya nu terang kana waktu anu bakal kasorang angin Allah. Pangna manusia teu aya nu terang kana waktu nu bakal kasorang supaya manusia cicing dina tilu perkara. Kahiji, supaya manusia terang kana posisi dirina yen manusia teu boga daya upaya, ngan sakadar nuturkeun kudrat jeung iradat Allah, teu boga kakawasaan jeung teu boga tanaga pikeun nangtungkeun nasib dirina. Rek dibeuremkeun atanapi dihideungkeun wungkul Allah nu nangtukeun. Aya daya ikhtiar manusia dipasihan pilihan ku Allah, eta mah jalan pikeun ibadah, jalan pikeun taat. Rek usaha jeung teu kasabna ngarencana pikeun kahirupan masa depan, tapi kudu sadar kana papasten jeung kulak canggem ti pangeran. Bisi teu kapanggih dina cita-cita, bisi jauh jeung kahayang, bisi teu daek, teu nepi kana tujuan, teu sesuai jeung rencana mimiti, kudu ikhlas tumarima. Ulah ngarasula komo tepi kamaido ka Allah Subhanahu wa taala, nganaha-naha ka Allah Subhanahu wa taala, cenah tepi kana tujuan sesuai jeung rencana awal, malah asa ngaleuwihan tina kahayang mimiti. Eta mah nugraha ti Allah anu wajib disyukuri. Ngan ulah jadi takabur, ulah jadi ujub atawa sum'ah. Kadua, supaya manusia boga tata krama sopan santun ka Allah, nyaeta migawe parentah Allah kalawan make tata cara anu didugikeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sagala amal ibadah kudu make tata krama jeung sopan santun. Ulah ngukur ngudag sah wungkul, seperti pakaian keur salat sok wae disarung wungkul oge asal tutup aurat. Sodakoh sah bae bari dialungkeun, munggah haji sah bae bari amek-amekan nyarekan batur, bari pageye-geye jeung awewe, bari balam ngabetem teu babacaan. Tapi laku kitu teh teu aya kasopanan, teu make tata krama. Ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohan ti mimiti prakna wudu, nyikat huntu, ngumbah dampaleungeun, maca basmalah, mayun ka kiblat, ulah bari ngomong jeung nulian jeung sejen-sejena. Kitu deui salat, ulah ngudag bebas tugas wungkul supaya teu disiksa ku Allah ku ninggalkeunana tuluy migawena asal-asalan. Tapi aya tata krama kasopanan anu kudu dilakukeun, nyaeta mangrupakeun pasunatan-pasunatan jeung syarat-syarat nu mawa kahusuan salat, seperti pakaian anu bersih tur tarapih sesuai jeung tempat nu dicicingan ku urang,
ulah make baju cumpang camping bari kotor pinuh ku oli jeung mehong. Panon nempo kana pangsujudan, ulah luak liek ulak delek. Singa rasa yen diri keur mayun ka Allah Rabbul Izzati nu nyiptakeun jeung nu ngurus urang. Jeung kudu yakin yen di mana ibadah gagabah komo lamun salah mah moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oge yakin yen ibadah teh keur meunang ridho Allah. Mun teu ibadah jeung teu ngalaksanakeun parentah Allah, baris aya dina kacilakaan, aya dina siksaan pangeran. Katiluna pangna manusia supaya manusia cicing dina tilu perkara teh. Pangna manusia teu dibere nyaho kana nu bakal datang, supaya manusia waspada jeung hati-hati ngagunakeun hate. Ngajaga kerteg hate teu ti soledat jeung salah penempo ati. Sabab saur Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pang dipikasieuna ku kuring ka aranjeun nyaeta nuturkeun hawa nafsu jeung panjang harapan. Ari nuturkeun hawa nafsu sok ngahalangan kana hak bebeneran. Ari panjang harapan sok mopohokeun akhirat. Ari hawa nafsu mah tos pada terang, bohartosna atanapi cara nalukeunana nyaeta diantarana kumerketkeun diri tina sagala anu dipikahayang. Sedengkeun ari tulul amal panjang harapan maksudna sarek hirup panjang umur sehingga ngentengkeun dina ibadah, teu soson-soson dina ibadah, da isuk pagetoge aya keneh waktu jang amal mah. Ngengke-ngengke kana tobat da sarek panjang umur, tobat mah engke we geus kolot, geus deukeut kana maot. Maka ku Allah disumputkeun perkara-perkara nu bakal datang, termasuk kayaan poe isuk. Dugi ka moal aya nu terang naon nu rek dilakukeun poe isuk, naha nu direncanakeun bakal kapigawe atawa napi kahalangan kurup-para bencana jeung kacilakaan. Allah anu langkung meningal. Maka supaya henteu kasup kana golongan jalmi anu tulul amal panjang angan-angan, maka teh urang kudu salawasna muntang ka Allah Subhanahu wa taala, nempo tincakeun, nempo sirat, waspada kana tugas Allah nu kudu dilakukeun ayeuna, nu pas jeung waktu anu keur karandapan ayeuna. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damal Allah. Dina damal Allah nu ieu abdi bakti ka Allah, abdi ngalaksanakeun piwarang Allah kalayan seja bakti sareng hoyong ridho Allah. Wallahu a'lam.